gering Bapak lain segering-gering monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet, negara salamet, musuh bisa kausir. Ya, dari segering-geringna cek oke. Percaya ka Bapak. Paingan eta pisang dibawa-bawa tadi terima. Ya. Pisang nama tadi kotok. Bubur kan teke lagi. Si horeng Bapak teh bisa indit beri cicing lumampah teu ngalengkah. Ya. Apa dilelep ka langit buya paeh ka diisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega. Ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu. Eta ngamonitor Leuwih atuh leuwih di internet kitu mah Bapak aing. Sakitu jak. Moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh. Gitu. Keamanan di urang kumaha cicingeun? Tenang. Ayeuna urang bejaan sakalian. Moal cukup urang teh kudu loba batur. Hayang maneh loba batur. Kantenan. Mah kaulanun nah heurcai mah. Gerata tahar gitu. Maksudna bakal datang semah ka dieu. Nah heurcai. Mangga kaulanun. Lah. Naon? Kapiting itu kulub. Da boga kapiting we tiba saha. Tajungan non teh. Di mana? Anu dibeli ku si gareng teh geuning. Eta mah cocokan tina karet. Ada di bedog. Eta teh, Ada di bedog ke bola geuning baju. ngan lihat. Paingan dicook wae teh nyapit. Lain kumaha ketingalianan eta. Bade naon Bapak teh? Urang nyalukan dulur Bapak pindah ka dieu. Pindah ka dieu. Naonana bidiukna pindah. Ka dieu. Kita ada geus motor. Lah pindah ka dieu lah. Pindah lah. Pindah. Maksudna Pindah. lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sinu tunggal mateni pemahanan catur tria. Catur araning opat tria araning angen-angen sir budi cita lan rasa. Iya iki. Nyaeta ngakupai ngagunakeun ilmu pangkupai rasa. Nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna. Wallah, iya iki. Anu digemol ku Arjuna. Leungit tina gemolanana cing balelesat. Datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung. Yes. Putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan. Nyaeta jaradi jelema. Tingali pot aya cahaya naon itu? Loh kutumiri. Kutumiri nutuk leuwih teh ieu. Kutumiri teh beda. Koneng bodas hideung. Beureum. Unu biruan namanya. Pak. Ka dieu majuna. Nah jaradi jelema ieu. Geuning sing baru Wah Star Trek teh. nya. Incun ini anu teh. Wilujeng Sumping, yap, Sampurasun, Rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh engke. Baik-baik aja keajaiban. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah. Tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtung. Urang ngamuara deui dina hiji rasa. Sahak jeung sakawajiban. Laras mangga calik-calik. Aduh, cepot.
Abdi nuhun maneh geuning hirup kene saha ieu teh kula bapa maneh Bapak Abdi main di lieur ieu teh Lujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh, anak king. Asta jinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun. Nuhun maneh salamet. Saha ieu teh? Kaula bapa maneh. Lieur. Lujeng tepang deui malalingi-lingi. Aduh, nuhun salamet maneh. Bapak Abdi nya. Geuning nyaho? Apa we tinu tadi? Lujeng tepang deui lingi. Cepot. Salamet maneh jang dawala. Salamet mangalingi-lingi. Bapak Abdi deui nya. Bener. Alah. Ya, Kang, ulah ngajago kaing loba bapana aing jadi. Wah, ini bapak. Pak, ya. Lu baru kabelaan. Itu Bapak Abdi kabeh. Ari salira sarua. Nya itu sadayana itu salaki mah. Nya anyir. Kuatan mah kulimaan dulu. Bukan tiap munang. Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus Bener, mata kena koreha. anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu yuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur Naon kan? Cing. Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan Papat kali papancer lain haji. Dari dukun Islam. Dari Bangkang. Datang ulang. Ingis dumeng. Pangkang. Tungna ditebing. Melantai sana. Melantai di Diri masing cariepcing Dunungan masing emut barang putih Kadek kejojonan teuing Salira kedah di jari Umar di pawenangan kedahnya jadi pantrangan nuan tegaduh pamadekan leungiteun ka manusia Surapamrina Nutatu Pasab Tugen
caca marica Dekau Rek kumanina Teweleh menang musibah Teweleh menang musibah Payus pun sirelingan Pantes pun siritulungan Dandani sili ajenna Du masyarakat manusia Nur cahaya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala Aya keajaiban kieu kan. kieu pabarengan jeung Semar teh Terugi babarengan. ilmu laduni teh itu meureun Eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit. Lain korehan mah ilmu kolot teh. ilmu 4 kali 5 RW 3 Papat kali pacar gitu lain. Jauh-jauh ke KRW 3 itu. nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu 4 memang kaula salaku panserna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu 3 lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna Doh, eta. wow si horeng raja THT Oh, jajak apureun. jadi jelema daek cocorokot kumaha hate Jurungkeun ku hate. dijurungkeun ku hate Bener. oh montok jeung begang oge kumaha hate Kumaha hate. Eta nu ngajongklokkeun teh hate kan. Hate kusut jual begah. wujud dek gerelut kumaha hate Segala rupa ge kumaha hate. oh cing jadi guru Amin. Jadi ilmu. wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Wah. Koneng. Nur Geni Nur Bumi dupi af'al pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna
Geramanian di Pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah ya aduh jurig jeung geuning sakti Wow. Akang kumawasa tapi moal leuwih mulia tibatan manusia ayeuna Bapa tingali nu kumaha nu mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta bulan Bapak. kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sageusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusieun daya amarta langsung kana gara awau langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awau langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awal langit di ditu kumpul siap Itu cenah nonton di ditu jadi Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nur Ulung Atawa lurus hari ini. alah sia Nur Tunyung Pantes. dupi kaula Nur Bumi ajeun wayahna tepungan Kresna gara buru-buru datang kitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia teh mangkeluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji begitu Gawe teu. gawe henteu yang busung Kan udah gelap. nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot dan dek milu ka bapa nu mana maneh Cing. bingung ke bayu aing Cing. Lagi lu ke mana, Kang? Pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit Anu rencem, Kang. Rencem mana? abdi mah rek milu teh kan ureuncem Ngara teu susah. kuning mah kumaha tugas di pancer we geus milu jeung kaula aya Mari lu EKP. anjeun supaya ulah aya gangguan di jalan ayo dit mangga salametkeun Arjuna dah tersangka teuing bapak aing Benar, Kang. Eta boga Bapak sih. mah ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta. salat Daya deui, Kang. Akan bisa sholat. sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Sholat aja nih. ai maneh tara-tara teuing atuh Lain beli kedua teh. terus siapa buruhna Siap. naon da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana Nah, itu teh mah abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat ai janji dekul mah eta mah turut muning teh apa di bawa ku bangsat jeung ngiclik we
Bapak dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh supaya ngartieun. ai salat teh tugasna aqimus salat adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau udah telepon, anjir cacak syariat teh nyai cager di Jakarta nyai jeung kurang Jakarta cager mah teu jam-jaman walu menit. jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir Pulsa tindakan. tara sodaqoh tara nyieun kahadean ka batur kumaha lamun dewek daek sodaqoh daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beurijing daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumah sah teu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta leuwih berat boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang